Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Keris Titisan Iblis. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh mincak bagian ka 30. Rawargi anu mulya mangga urang teraskeun deui. Kocapkeun Jang Darta nini Esi si Odet jeung Jang Udi nu masih keneh ngariung di patengahan imah. Saurang eta aya nu ngomong nu nyata masing-masing kalebuh dina sagara lamunan sewang-sewangan. Pang-pang nama Jang Darta nu pipikiran anak kumalayang nyimpleng sakur kajadian. Nungke baris kasorang jeung kaalaman kumanehanana kalayan dibarengan ku si Odet jeung Jang Udi. Demi nini Esi gawena tungkul bari nyingsreuk nahan kasedih. Carecetna meni geus baseuh balas terus dipake nyusutan Cipanono terus waju. Reket brai panto Kamal Akitabri muka sanggeus narada lila Akitabri henteu kaluar ti kamarna. Ngan dina kaluarna harita Akitabri bari mawa hiji barang nu dibungkus ku lawon bodas. Sedengkeun panjangna sigana aya kurang leuwih sameter mah. Dina dibawana ku Akitabri dicekel ku dua leungeunna dipayang tuluy nyampeurkeun harita teh para mitra kanini Esi jeung Mulyana gek diukli sila bari eta bungkusan lawon bodas ditunda dina lahunana. Nini Esi geus teu sabar hayang geura nyaho kana hasil henteuna kana tarekah nu jadi salaki pok we tumanya. Kumaha hasilna akina? Aduh hanya kal ku panon kami mah teu bisa dikanyahokeun ngeunaan kaayaan incu urang. Nganajan kitu kami boga kayakinan yen Nyai mangsa ayeuna dina kaayaan salamet aya nu ngarawatan. Keun heula sugan kahareupna bisa ditulungan ku kami. Ayeuna aki rek masrahkeun ieu pakaran ka Jang Darta susuganan bisa digunakeun. Ku aki dibungkus teh lain beda barang pusaka atawa barang goib atawa anu dipupusti ngan ieu mah ngajaga supaya ulah bulukan. Ieu pakarang gunakeun ku hidupna di mana lamun hidup menang kadarepet Jang Darta. Kumaha sanggup henteu pikeun nyekelna anak ieu? Akitabri tumanya sanggup henteu napikeun Jang Darta narima eta barang. Nu cenah mah mangrupa hiji pakarangan can dibuka masih kena dibungkus ku lawon bodas. Aki unyuk sumangga di sim abdi moal bade baha kana pangarsa. Sim abdi sejanampi eta kapercentenan ti salira aki. Cek Jang Darta manehna ge reueus nu aya dibere hiji pakarang nu tacan kanyahoan naon-naonna. Hehehe syukur lamun kitu mah ka akina ge ngarasa bunga anak ieu. Di ieu lain gancang geus buka tuh ngara bisa ka gancang uing nyaho ngeunaan naon-naonna tuh ki. Nah sia nyebut aki kai ai sumpah gancang bae. Pokna si Odet meuni geus teu sabar hayang geura nyaho. Abdi ge sami hoyong terang juga Kang Odet ki lah. Terus penasaran abdi mah suhun. Jang Udi sarua jeung jadi sobatna. Ngerasa penasaran hayang geura nyaksian ngeunaan pakarang naon-naonna nu bakal dibikeun ka Jang Darta. Sabar barudak Odet, sabar euy Udi sabar. Ulah wa ka gurung kusu. Ragamang leungeunna muka bungkusan ana breh. Tetela hiji itu kaur koneng nu geus herang ngagenclang nu panjangna kurang leuwih sameter. Sarerea ngerasa heran nempo kayan eta barang nu geus dibuka bungkusna. Lintang ti nini Esi nu teu heran, dati tadi ge manehna mah geus boga sangkaan kitu. Jang Darta salila-lila mencerong kana eta itu kaur koneng. Nya kitu deui si Odet najan kasebut anakna Akitabri. Da para mitra sadaya manehna mah tara ieu loba tatanya ka kolotna. Nepi ka ayeuna ge manehna mah teu apaleun yen nu jadi bapana boga pakarang mangrupa itu kaur koneng anu sakitu geus herang ngagenclangna tanda geus aya umuran. Jang Udi komo kasebut lain jalma nu sok mudik pangarti. Tara loba tatanya deui malah ceuk sangkaan Jang Udi mah boa itek biasa tangkal awi biasa. Eta si Abah buat ngirakeun deui ngirakeun kan jadi anak aki mah kitu. Ngirakeun uing we si Abah mah lah. Celengkeung si Odet ngomong make jeung jubah jebi. Ngirakeun kumaha ari sia Odet? Akitabri mencerong ka anakna rada kerum.
bet mikun jahur koning Rogling bedogling pedang pada naon atuh gunana lintang keur neungeul beurit atau orang kitu mah hari kudu ye ngalawan Neng Sukmawati mah moal gunana atuh nyangke we urang coba kumaha kaayaan ieu teu sanyana ye tarima Jang Darta kita beri mikeun iteu kaur koneng ka Jang Darta gap Jang Darta di tampanan baripokna mangaki hatur nuhun Jang Darta abdi ki walon Jang Darta lalaunan soranga geter barinya kitu manehna ge panasaran hayang nyaho kana kamampuhan eta iteuk nu sanyana nah iteuk biasa atawa iteuk luar biasa dina harti lain iteuk saiteuk-iteukna ngan nyajan kitu manehna teu wani ari tumanya langsung maka Kitabri ngeunaan hasiatna manehna yakin yen Kitabri engke kana tangtu baris ngabejakeun kaayaan eta iteuk anu sanyatana gunakeun eta pakarang keur nanyeurkeun bebeneran jeung keadilan Jang Darta susuganan we atuh ku eta pakarang najan sakadar hiji iteuk nu dijieun tina haur koneng bisa digunakeun lamun tia mah hidup manggih kasusah atawa kararepet utama ke engke hidup adu hareupan jeung si Sukmawati ngagunakeun keris titisan iblis mangka gunakeun eta iteuk haur koneng sugan we atuh aya gunana aya mangfaatna kumaha kaharti anyaki kahartos aki tema Jang Darta marengan hatena ngarasa sugema ku ayeuna meunang kapercayaan ti Kitabri pikeun nyekel eta haur koneng niatna pikeun maluruh titi jeung nyiina pikeun nyinsapkeun si dukun Sukmawati anu ayeuna beuki ngagedur dina hatena Jang Darta atuh hayang numpes eta sing sakur kadoliman anu memang para mitra asal-asana ti dukun Sukmawati teh regepkeun aki rek nuluikeun papatah ka ujangnya mangaki Luing batuk meunang Ki celengkeung teh para mitra si Udi nyarita ye montong ka batuk si Udi ye sameme aing ngomong mah deui sia mun ulah batuk ulah dehem kudu ditahan heula sia aduh heuh deui lah pokona mah euy hese euy jak naon atuh balah mun batuk mah matak burut sia aduh ayo keun bae mu celemur manang lah pergi lah ulah uing meni serius pek tinggal heureuyan sia siabah mah si Odet ngelemes tungtungna mangarasa era di heureuyan ku kolotna atuh anu liana geger saleuseurian keur saheulaanan mapoho kana kasusah tekung silila Kitabri harita nyarita nu baca ulah sok ngengklokan ulah sok ngaganggu wae ari kolot keur ngomong teh si Odet nya lah moal pokona mah mana dinya ingat moal kumaha kang we lah Jang Darta abdi ki kumaha salajengna ki najan kumaha eta iteuk haur koneng nu aya di hidup ulah dianggap jimat ulah dipigusti sakali de ulah dipigusti lantaran lamun urang migusti eta kana iteuk sarua jeung urang boga perbuatan nyaeta musyrik tapi kudu dipupusti lain dipigusti dipupusti ai dipupusti mah teu naon dina hartina urus sing hade ulah nepi ka leungit teu pupugu lantaran aya manfaatna di mana palebah urang manggih tempat anu leueur bisa dipake itu tah kitu maksudna mah ulah nepi ka ruksak teu pupugu sing tarap di mawana sing meunah digunakeunana urang ulah minta tulung kanu kitu ye lantaran muntang tulung manging kanu Maha Agung nyatana Allah Subhanahu wa ta'ala nuhunkeun dijaga nuhunkeun diriksa angin kamantana anaki mugi margi mung anjeunna nu kagungan gagah mung anjeunna nu kagungan kakawasaan dina sanis karan perkara cindakna sagala rupa nu aya di dunia ukur syariat ukur cukang lantaran unggul kumaha kaharti anaki kartos ki sumangga abdi sejatumut kana timalan salira syukur sok selapkeun ka dina cangking engke sakedeung deui urang cobaan heula hasiat jeung maunatna mangaki Jang Darta harita keneh nyelapkeun itu kaur koneng dina cangkengna sina nyelap kana beubeureuh calana atuh salajengna para wargi sadaya si Odet nyarita
Alus nama kudu ganjang dicoba kilah bah ogenya ngara urang yakin karena kemampuan eta itu bah. Na beunang dipercaya omongan abah teh atau ukur omong bohong. Rodong kosong ngelentrung. Mun wasiatnya mah ya, uing we ra atuh majalkeun bapak uing teh tukang tipu, tukang walisu. Ayo. Pun terkenal ke mana-mana beun. Aduh. Jadi maneh hayang nyaho buktina heula sia. Hayang dicobanya odet. Kumaha cak bah? Nini esih nulila teu milu nyarita pok milu ngomong ditujukeun ka Aki Tabri. Taya salahna omongan si Odet teh manehna sok coba kalinya. Tuh kitu cek mau ge. Kalau secara demokrasi mah ini sudah memang lebih baik soalnya semuanya mengharapkan ieu kena dicobi gitu. Ngan si Aki wungku anu teu satuju teh. Jadi si Aki yang kalah. Dalam hal demokrasi mah tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, semua ikut kepada peraturan di mana yang paling banyak itu yang harus diturut begitu kan? Merukan kumaha tuh? Cek si Odet para wargi sadaya. Iya berada demokrasi liberal gitu para wargi. Iya. Memang unsur-unsur nama gitu para wargi sadaya, unsur-unsur nama tidinya kene. Namun kurang di lautan deui sakedik-sakedik mangga urang teraskeun. Para wargi anu mulia, harita si Odet nyarita deui. Namun aduh sasiatna, uing mah ngerakeun ka uing atuh. Uing yakin baris bisa digunakeun ngayonan kristisian iblis si dukun kejul. Tapi lamun naon nasihatna ulah mending dijieun hulu we tuh kadinya. Lumayan meureun. Harinya nih ngomong teh sok ka mana karep sia. Matak tu genah ka aing sia mah Odet. Siang ngacapruk aing mah teu nya heula. Pokona mah baheula. Mending pait heula atuh segala gae batrawali pait bisa dipake ubar. Sedengkeun nu amis-amis model gula. Loba teuing dah nu amis-amis pan kencing manis. Diabetes teh eta penyakit anu modern, penyakit hebat, penyakit jalma gedean gitu. Kunaon ayeuna amis? Ai bentak jadi penyakit mah mending pahit atuh engkena pan ai pahit mah matak sehat matak cangker tah pahit engkena pokona mah ari engke pahit mah engke cilaka ka sararea pan teu naon ai pahit heula mah jadi penting mah papahitan lah kitu bener tadi bener atuh cek si Udi bari ungeuk sanggeus direret ku sobatna. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso heula ngaso. Kaum dangu tungtung nama eleh deet daek Aki Tabri manehna ngelehan atuh para wargi lain ngelehan berarti eleh ngan memang kitu-kitu dan memang maksudna ge eudek dicoba eta pakarang teh. Aki Tabri harita nyarita nya atuh naon urang coba ayeuna ongko geus tere kana dawuhna pikeun jang darcamiang ayeuna mah nyam nyokot ka ditu bedog ka dapur Odet bedog keur naon bedog. Pokoknya mah cokot ulah loba omong sia. Soal keur naon-naon mah kumaha aing we deuleu. Cek adi tuh. Juragan ni urang teh aduh ieu mah nyaan. Oke deh. Ya siap. Si Odet ngaleos ka dapur. Tekung silila si Odet geus ngurunyung deui datang bari mawa bedog panjang. Song eta bedog dibikeun ka Aki Tabri gap ku Aki Tabri ditampanan. Gek si Odet diuk deui dina urutna tadi. Jang Darta keur nyoba kumaha kemampuan haur koneng nu aya di hidup eta itu kurang kade ku bedog sok tada eta sabetan bedog tah ku eta itu mangaki aduh rek sula poe rek naon ge si abah aduh aing mah aya nyan hanya kalau lalajo nu mayar ye si Odet bangun teu percaya kana omongan nu jadi bapa nya maneh make ngomong kitu si Odet Aki Tabri ngarewet ka si Odet lain jeri si Anggur jawab sia naon sababna maneh make nanyakeun kami rek main sulap segala ha Aki Tabri nyereng eta we bedog jadukeun jeung ijeuk atuh ayo nya itu mulai hasilna jadi tak ijeuk sakumaha alusna ge sakumaha ampuna ge
kada tangjuwe mo aku atuh jadu kenyang bedog maju itu maju tangkalan ngarana ge oh jadi gitu jadi mana itu percaya lain percaya tu lain siapa mana hante sekaligus potong cara ngadek tangkal jauh tetap aja ruksa atau sakurang-kurang raca rina nanti sok ngetak heran uing nya orang cobaan we kumaha hasilnya henteu nyokui lain si Odet lah gitu tina naon itu anger ngomong saranga serenge segala si Odet bangun anu nya manehna teu yakin kana kemampuan eta itu kaur koneng nu baris diadukeun jeung bedog seukeut teh Nini esih geus teu sabar diuk anggarisel ngeus montong loba pidato atuh geura kadinya geura hempek kadinya mimitian ngara si Odet teu ngomong wae deuleu ngara sagarupa ge gancang beres gancang kanyahoan mun ngarocomang we moal tungtungna atuh teu puguh bule hideungna bari noge oh mun teu sabar sini nih nyaho kurang cobaan ayeuna keneh jang darta cahanya aki ayeuna keneh rek ngadekeun ieu bedog kana eta itu mangaki tema jang darta bari harita keneh ngajungjungkeun itu kaur koneng teh diangkat ka luhur hareupeun beungeutna teu loba carita hiuk aki tabri ngahematkeun bedog pelentrang diadu jeung itu nu aya dina leungeun jang darta aneh para wargi lain iteuk nu potong tapi ieu mah bedog nu potong dari iteukna mah teu cehcel teu bocel teu kitu-kitu tak ieu boh jang darta boh si Odet jang Udi sararea nu ngarasa heran jeung kaget nyaksian eta kajadian si Odet nu waktu tadi teu yakin kana kemampuan itu kaur koneng ayeuna percaya nyata pertela geuning pramitra pertela ngemang bolen geuning itu kaur koneng anu kiwari aya dina ceklanjang darta lain iteuk samanean lain iteuk saiteuk-iteukna tapi iteuk nu geus mampu nahan sabetan bedog seukeut lain wae mampu nahan tapi bedog bisa potong sakaligus di antara nu ngariung ngan Nini Esi nu ngarasa teu heran da puguh manehna mah geus apal kana keampuhan eta iteuk kamemeut salakina baheula mah apan dina mangsa aki tabri resep ngalanana sok udar ider tara lesot tina eteuk salawasna nyelap dina cangkeng aki tabri nepi ka terkena jawara haur koneng ngan ayeuna dina mangsa aki tabri geus kolot dina mangsa aki tabri tara liliaran ta eta iteuk teh tara dibabawa sok nyelap dina palang dada di kamar di imahna geus aya welasan taun tara digunakeun naon-naon tara dikaluarkeun tina tempat panunaanana kakara ayeuna dikaluarkeun bari diharapkeun susuganan aya mangfaatna aya gunana susuganan kaayaan saperti ti heula masih keneh karasa gawena ke arah mangfaatna susuganan bisa dipake naningan keris titisan iblis najan diri aki tabri ge apal yen keris titisan iblis mangrupa pakarang nu geus dibarengan ku kakuatan setan siluman tapi teu mustahil bisa diperuhkeun ku pakarang manehna mun teh mah diparengkeun kudu kitu Odet lain kaya molohok sia geura tunda ka dapur bedog nu potong deuleu aduh bangga-bangga ngan wing ieu mah aduh percantennya aduh aya percanten sagemlengna aduh edun eta atiteuk aduh nyan sugan mah aduh ieu mah jawara haur koneng we sugan mah nyan den jang darta lah si aden jang darta teh jadi jawara haur koneng ye kop bedog nu geus potong jadi dua bagian teh ku si Odet dicokot gancang dikadapurkeun teh kungsi 5 menit ge si Odet geus diuk dina urut manehna diuk tadi aki tabri ngareret ka si Odet harita bari pokna ngaso heula para wargi sadaya ngaso heula ngaso wargi kaum dangu aki tabri ngareret kasih Odet bari pokna kumaha Odet percaya ayeuna meureunya puguh we atuh disangka bapa uing boga nu kitu boleh bikeun ka uing lumayan lah pergi merobagong ki sia masuk ka maya wae ngomong teh
bari na kita cat buku bisa digunakan dipakai betul bener masih Odet. Salajengna kumaha teh Aki pikersaeun Aki teh atuh. Jandarta gancang ngedalkeun angen-angenna patali manehna geus teu sabar. Hayang geura ngalaksanakeun pancen dina raraga maluruh anu eueuh. Jeung hayang geura nginsapkeun Sukmawati nu teh telah telenges jeung jahat ka sasama jalma. Rawatan eta haur koneng sing tartib. Gunakeun lamun hidup kadesek atawa memang bener-bener kanca bahaya. Susuganan we aya keneh hasiat jeung maunatna anyaking. Ayeuna beral geura miang dibaturan ku si Odet jeung Jamudi. Duh, nuhun upami kitu mah memang leres abdi tos geus sabar hoyong geura mios. Hoyong geura ngalaksanakeun ieu pancen ti Aki. Solongkrong Jandarta munjungan salam ka Aki Tabri jeung Nini Esi. Pamitan sakali deui nya kitu deui si Odet jeung Jang Udi sarua sasalaman jeung kolotna. Anu geus ngajurung laku ngarah manehna pikeun marangan Jandarta pikeun yang pangalaman. Beral barudak muga sing hasil maksud. Atuh Aki jeung Nini di dieu najan jauh kana tangtu baris ngabantu satekah pola sakamampuhan Aki jeung Nini. Kamaneh Odet ulah loba teuing heureuy sempal kapiguyon belaan Jandarta mun teh mamanggih karerepet manggih kasusahnya. Manggih bancang pakebuh Jang Udi oge sing bener-bener dinanggoning berjuang dina raraga nanjeurkeun bebeneran jeung keadilan ngaberantas kadoliman. Urang kudu ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi mungkar. Aki Tabri merepi bejang ka sararea. Kade deui dina kaayaan keur kumaha? Urang salilana kudu inget ka mantena, kudu inget ka Zat Allah nu Maha Kawasa, kitu tah pupeujeut ti Nini mah barudak. Ulah nepi ka poho ngalaksanakeun 5 waktunya. Nini Esih ngomong make jeung carindak dak juuh ku cimata. Duka kumaha bet asa longkewang lalowang. Ku ayeuna rek ditinggalkeun ku Jandarta katut si Odet jeung Jang Udi. Memang leres pisan para mitra. Papatah ti Aki Tabri jeung Nini Esih. Pangpang Nini Esih peupeujeuh ieu kanu rek berjuang teh ulah nepi ka poho nu 5 waktu. Nyata salat teh para wargi sadaya. Salat anu 5 waktu ulah nepi ka popohkeun. Kumargi salat tiasa nyegah perbuatan jahat sareng mungkar. Ieu para wargi jelas nu barang. Kateranganna ge jelas. Mangga urang teraskeun. Aki oge Nini nu ku abdi dipihormat hatur nuhun sagarupi piwejang. Insyaallah ku abdi baris diemutkeun tina piwejangna kalayan insyaallah abdi baris ngajalankeun mugi-mugi atuh sadaya pamaksadaan di abdi sing ngadatangkeun hasil luyu sareng nu dipiharep. Kade di dieu sing bener ngajaga imah jeung ngajaga lembur teh atuhnya. Ngomong kitu teh bisi we uing eueuh. Lila teh balik-balik ke kaayaan hancur di dieu atau pasiksa gitulah. Benernya banyak oge imahnya. Uing eueuh ye soalna uing teu bisa bantuan mun nanaonnya. Pokona uing menyarenkeun ka abah jeung ka mamanya. Oh, kumaha dewek we soal eta mah atuh. Halus atuh euy, Odet dewe diingetan. Eta omongan maneh teh Odet, kami moal tarobe. Moal rek lalawora dina ngajaga kaayaan di lembur jeung dulianya euy. Ulah jang diwae atuh. Pokona mah tapi kudu nu bener. Heuh, nu bener pasti dewek ngajaga nu bener ngan maneh kudu janji. Ulah loba heureuy. Nya pokona mah uing ge janji moal loba heureuy kieu bah. Memang kedah kitunya kamnya. Aki percaya ka maneh euy. Pokona mah ka barudak, pokona percaya. Pang-pangna dewek percaya ka maneh Odet. Eueuh deui dewek boga anak iwati maneh lalakina euy. Jadi kulantaran kitu, eueuh deui dewek mah gunung pananggahan iwati maneh. Lantaran aingnya dewek percaya sok sadadan maneh sakacumplang jamble ngobrol ai hate masih lain da bener. Hi, sahaja aja Odet mulai duana. Cek si Odet para wargi. Sanggeus rengse pamitan, sep Jandarta nyesepkeun itu kaur koneng kana cangkengna. Sina nyelap dina beubeur kulit geus kitu mah bral we eta miang anu ayeuna para mitra tambleg we. Siga baheula waktu memang akeur ngora. Kasebutna ge jawara haur koneng. Ayeuna nerap ka Jandarta para wargi jadi jawara haur koneng muda. Tiluan ninggalkeun imah Aki Tabri di lembur pada suka lempang cepet kakidulkeun. Dongeng na tamat para mitra.